Deruda di soreang panas-panas gini mah enaknya nyeblak ari teh kemek teh manggi tadi deket pintu tol soreang tukang seblak nu karek anyar muka ari teh seblak RR nanti cenah aya di soreang cenah padang pas asup teh alah si aya pertopingan duniawi nih kuatin kalau bakieu teteh hargana teh mah 1000 ribuan aja timiti berkerubukan duniawi perdamplingan peracian cirawang cirawit tahu baso sagala aya bodak wah pokona mah siomay ceker oge aya di dieu teh berikut namun ka seblak RR mah kayak mah selalu si persana tahun pangladana pokona mah level 5 teteh pokona mah sing lada bener-bener tambah mantap barang diudak aduk teh alay sia bener-bener lekos cikruk kieu geus ieu mah seblak favorit si kami selera si kami tambah bentukanna si ka kieu barang diseulawekeun teh alay sia panasna bener-bener awet tong ditanyakeun ieu mah cikurna geus pasti karasa pisan jeung ladana lagi bener-bener ngabladak ieu mah si bumbu amis lalah mah teh bener-bener pas pisan komode pas legal si Cirawangna geus aing mah bener-bener ieu mah top mantap is teh be perpaduan antara cikur bawang jeung cabe teh bener-bener menyatu dengan baik ieu mah bener-bener eueun ugaga ieu mah keluarga soreang Banjaran Kopo Katapang Karawang pokona kabehanana segala macam kudu geura digaskeun ka seblak RR atuh nu di soreang teh ayeuna teh jerli yang sina teu waduk ha ieu teh mendingan pisan goro mah tinggal isi abor aja pakai aneh minuman dari mereka bener-bener tambah seger ini mah tuh bener-bener otomatis penyebor di korosi kami dengan baik sok atuh gai datangan nama tepatnya teh seblak RR cabang kedua yang ada di soreang.